Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inaban Wa inaban jeung kana anggur. jeung kana anggur. Wa qadaban Korban jeung kana jukut. jeung kana jukut. Surat Abasa ayat 28. Masih keneh ngajelaskeun tumbuh-tumbuhan nu ditumbuhkeun ku Allah namina teh nabati. Dasabab nabati teh adalah pangan alias konsumsieun manusia, dahareun manusia. Nya sami ieu ogen Allah teh ngajadikeun anggur, numbuhkeun anggur maksudna mah. Dan buah-buah yang lain maksudna mah data disebutan sadaya, loba disebutan sadaya mah. Eta teh anggur teh adalah simbol Allah ngajadikeun buah-buahan, aya jeruk, aya mangga, aya engke kurma aya samangka loba. Kan eta teh makanan manusia nya. Wa qadaban jeung Allah teh numbuhkeun jukut. Jukut mah biasana parab sasatoan. Parab domba, parab sapi, anu mana domba jeung sapi teh dahareun jelema deui. Hewani. Nah, nu matak ieu teh Allah teh nuju ngabahas ketahanan pangan manusia dan ketahanan pangan untuk hewan, yang mana ketahanan pangan di dieu aya ketahanan pangan nabati, tumbuh-tumbuhan, aya ketahanan pangan hewani, makanan manusia teh. Ngan di dia Allah ngabahas ketahanan pangan nabati, tumbuhan. Coba lamun Allah henteu nurunkeun hujan lami, maka taneuh teh bakal garing. Kulantaran taneuh garing, tidak ada air, halodo panjang, maka tumbuh-tumbuhan ge nu aya bakal paeh. Anu aya bakal paeh, nu eueuh, nu can aya moal jadi-jadi gitu. Biasana teh kitu kan, sunatilahna teh lamun naon? Lamun halodo panjang teh sunatilahna teh pararaeh tumbuh-tumbuhan teh. Data aya air, teu aya cai. Nya walaupun Allah mah maha kawasa, walaupun tidak ada air bisa Allah mah numbuhkeun, tapi kan sunatilah secara adat lamun teu aya cai lami maka bakal mati tumbuh-tumbuhan. Lamun mati tumbuh-tumbuhan maka berkuranglah pangan manusia gitu. Kartos teh alki. Lamun kurang ketahanan pangan manusia berarti jelema teh hese rek naon teh ek dahar teh. Lamun heser dahar jeung ek dahar jeung nginum dauh cai halodo misalkeun kumaha. Meureunan lolobana teh lapar jelema teh jeung halabhab. Tah kitu matak ieu cer Allah palyan duril insanu ila toami. Sok manusia teh kudu mikir dina masalah dahareun hungkul. Ai kamari mah Allah teh nitah mikir dina diri urang. Ari ayeuna mah Allah teh nitah mikir dina dahareun urang. Sok pikiran dahareun urang tadi mam sangu teu? Sangu teh tina naon? Tina beas teh tina padi. Sangu teh tina beas, ari beas? Tina padi. Ari padi? Tina parenya. Tina bibijian pare. Tina tumbuhan padi di sawah atawa di huma. Ari padi jadina kumaha? Dipelak. Di sawah, ai sawah teh kudu aya cai. Wah, kudu diramet wah itu. Kan lamun di pikiran mah dahareun urang teh sangat panjang prosesna teh. Kitu eta teh nya. Cenah nikmat ti Gusti Allah.